bobogohan jeung lauk teh sabaraha lila. Abdi mah ti SD, ti gumurut. Bobogohan jeung lauk. Bobogohan teh kana bobogohan intina mah urang teh bersilaturahim menyelamatkan yang tenggelam. Bet bisa terus kana kabudayaan teh awal mulana teh kumaha ya awal mulana? Awal mulana kumaha nya itu? Cari tahu. Sir we sir. Teu aya nu ngajak. Teu aya nu uang kancu ngariung. Sir hate we. Tah mimitina teh ningali saha mungkin atau kumaha gitu. Kayak inspirasi atau kumaha yang miluan lah naon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kadulur-dulur anu di lembur, oge baraya anu di kota mugi geuning rasa rerehat rageng milik urang balik deui dina ngarawuh. Geus ngawangkong dewa di kopi hawu. Aduh. Terus Pokona mah terus. Dan naon atuh kegiatan urang selain daripada ngawangkong. Leres Segalanya. Dawet ngora eta teh. Oh eta teh silaturahmi nya bener. Dari ngawangkong wedangan mah lieur. Nah, dina urang ngawangkongna di kopi hawu. Bener. Jadi wedang aman, minuman aya, rek ngopi rek naon tiasa. Nah, kieu mang tulang ayeuna teh suasanana berbeda. Atunya Kudu sakali-kali kudu rada naon sih suasana baru. Bener. Kudu cakolot mah kudu anjang-anjangan. Heeh. Naon eta teh anjang-anjangan teh? Jadi ke tempat satu dan tempat yang lain. Ulin Gitu. pindah Ya. teu naon Ulu kutak bae nya mah di rumah cenah. nu penting mah intina mah dalam rangka ngarawu. Bener. Eta. Itu ngawangkong rame di Kopi hawu. Aya saha ayeuna cenah kabeh. Aduh. Gusti. Kadang kapan deui wae ka kopi hawu. Bener asal loba tamu. Kalah hareuwas sabung teh. Tepangkeun ieu teh Mang Meong julukanna mah terkenal namanya Nya. Meong teh di imah. aya di luar naon? Hah? Di luar. Nah, dibalik di luar meong. Meong. Saya itu belum ada. Di mama anu gede-gede kumis misalnya ada di rumah mah. Kumaha Mang itu sehat? Alhamdulillah. Damang ieu. Awis tepang nya. Awis tepang bisa. Sudah abi mah sibuk kemana-mana. Muhun intina mah sibuk itu nama di bumi wae padahal mah. Sibuk ke mana coba? Sibuk naon? Ya, sibuk kan orang orang. Abi mah sibuk lah ulang. Tapi emang menariknya ya nu dibahas ka urang ayeuna teh pertama tina kepribadian Mang Meong bisa malanglang buana nepi ka dieu gitu. Benar. Wah nama panjang. Naon namina teh ayeuna teh keur dina kasibukan naon gitu. Eta. Mang Ari kieu abi mah masih kena curiga ieu bet kunaon disebut Mang Meong teh tah eta awalna ning. Awalnya hari kampung kurma abi teh seseulana mah seueur panggilan teh. Mung lah mah eta unggul hiji. Naon? Da abi mah resep lauk ning. Loba teh naon wae tah teh? Pertama Bohel. SD ta bohel. Pedah pendek geuning. Sugan teh tetep eta yang ngaruh kana lauk orang bahas hiji. Terus bohel. Tas meong. Tas si koneng. Si koneng mah pada abina teh kumaha nya kabungkur teh. Koneng gitu. Penyakit anggoan teh koneng we warna teh gitu. Koneng seperti teh. Tas icalana si goreng ongko, si peser teh bumbu koneng. Jadi seperti teh mang koneng. Terus aya deui naon deui? Ari nu lamun eta hukum tilu anu sering diangge mah. Nah, kabeh teh berhubungan kana lauk cukur. Bohel. Aya kang lauk bohel? Boncel aya omo boncel. Meong. Kana lauk meong. Kana lauk. Resepna lauk. Sama goreng ya? Koneng ge sarua. Kumaha?
Kana lauk koneng. Nah, pan di emas. acar. Emas pan. Mas Itu sebelum. Tah, bisa bobogohan jeung lauk teh sabaraha lila. Abi mah di SD. Ti gumurut. Bobogohan jeung lauk. Bobogohan teh kana bobogohan intina mah urang teh bersilaturahim menyelamatkan ikan yang tenggelam. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Pokoknya mah sajenis ngalalau, diusep, diobeng, dihurap, asal teu disetrum, usep. Itu Berarti jadi we sebenarnya nama penangkap ikan. Spesialisnya. lenayan. Nelayan merenang gitu. Bener. Nelayan teh nu orang Sunda teh orang Sunda mah si nelayan jen. Kabayan. Kebayang eta mah. Ngarau teh siga rame kieu di mana ieu teh? Di saung kopi haus. Atuh di mana Rame deui? tapi geuning teh wedangna tuh ieu. Ah, Dipilih heula tadi. eta masalah namanya. Kalau bayar namanya dibayar ku Sarapli. Tinggal dipilih. Oh siap, enan bae tah. Non bae ieu. Oh ya pisang goreng pi. Sebenarnya menarik pisang goreng. Kalau kopina seueur Abi mah yang wedang jahe we lah. udang jahe. Abi mah kopi hitam. Kita Abi mah sami kopi hitam. Ngarang gula tapi Nggos Setedik we. cukup lah bae. Iya, cukup. Siap. berarti tim gula ya. Abi mah wedang jahe we. Lo mamena mah Mamena. dengan mah pisang goreng we lah ya. Pisang goreng. Oke mah rada cocok jeung pisang Pamit goreng. ya sama setengah matangnya abi mah ieu seterat we. Oh. Selesai ya. Terus tara ya. Pematingan lauk. Bae di ngadamelkeun. Siap. Iya. Sampurasun. Rampes. Nuhun mang. Aduh. Tah kitu geuning. Di Bagir orang mana itu? Rake. Itu orang mana itu di Bagir? Iya. Kopi hawu teh. Kurang kopi hawu atuh. Sama Nya ya. kela disapa-sapa ieu heula Oh, ieu. nya apa urang? Can nyapa urang ieu Luragung Pride aya Luragung Pride. Aya. Aya, tiga nama aya. Terus aya itu. Oge aya Tiger Sih. Aya Tici Awi. Aya, hadir, nuhun, ah. hadir. Alhamdulillah tah. Cirebon aya Cirebon. Aya. Aya atuh Cirebon. Rame nih euy. Rame nama. Lobaan Mali mah tadi seueur tamu di luar seueur. Seueur. Alhamdulillah itu ngariung terus seueurannya. Tuh tuh. Cenah ieu Tukang ngarawu. cap aya kene juga. Cenah ieu ngarawu di iraha cenah ieu tayang-tayang. Fansna lo. Di arantosanya. Alhamdulillah. Nepangkeun deh. Gitu. Nah, Mang, ternyata eta sejarah ngaran teh. Nya. Gitu. Kunaon bet disebut Mang Meong teh ternyata kusabab sok ngalalauk. Ya. Dan nami Eta. aslinya mah Mang Yanto nya. Dian. Oh Dian. Alah sugan teh Mang Yanto geus pede. Oh Mang Dian, Bang Dian, abi mah. Dian. Abi wasta mah. Asli orang mana ieu teh? Ada sih. Jadi itu abi mah. Ti ibu. Oh, teu maksudnya lembur nah. Abi mah teh kadu gede pang asli mah. Oh, asli Dituin, nuhun kadu gede. Orang Kuningan. Bener itu orang Kuningan, Kuningan orang asli. Ngan sok lang buana. Kuningan pokona. Kosap. Di Kuningan ti kadu gede. Kadu gede. Abi mah. Segede kumaha kaduna. Ya seagung pun orang seagung we. Kan aya di ieu di alun-alunnya. Dan alun Ternyata loba di Kuningan anu ngaran lembur tina kadu. Kadu. Kadu gede, kadu agung, kadu kadu badak, rama. kadu ram. Kadu bener. Tilu eta. Kadu badak. Dukuh kado aya. Dukuh badak ya oge. Oge-nya. Duku badag aya oge. Duku oge loba. Duku badag, duku dalam, dicung, duku duku puntang. dalam, duku puntang. Nah, ya buat tina ngaran ieu nya buahan ah. Oke, urang sugan Ah, aya oke, nya orangnya. sejarawan Benar, urang benar. ondangnya. Nah, Mang, ieu perkara ayeuna teh Mang Meong teh beut bisa asup dina kan awalna mah meureun henteu nya tadi gaya bahasan cenah fungsi jualan nasgor Mang gitu ya. Nasi goreng gitu. Nah, beut bisa reueus kana kabudayaan teh awal mulana teh kumaha ya awal mulana? Awal mulana kumaha nya itu. Tadi dina sir we sir. Teu aya nu ngajak. Teu aya nu urang kantu ngariung. Sir hate we. Tah mimitina teh ningali saha mungkin atau kumaha gitu. Kayak inspirasi atau kumaha atau yang meluan lah naon gitu. Meluan sing aya kapal gitu. Teu aya. Teu ka inspirasi saha. Soalnya hari abi mah jamina kumaha nya. Urang mah nurutan batur. Erek batur nurutan urang. Itu abdi mah pribadi. Teu abi mah teu hoyong siga saha. Si anu ieu resep make anu urang yang make siga anu teu abi mah. Sir abi wae nya lira. Anu saguluyurna we gitu. Ulurna we salu. Gaul jeung nu ieu ilu. iya. Gaul jeung Menyesuaikan, Menyesuaikan cai teh nih. Benar. Ya kareueus karena
budaya Sunda. Eta da urang teh orang Sunda tuh, orang Kuningannya. Nah, ada atuh eta mah mun teu ke urang geus hade nya mah. Bener. Sade. Di untuk orangnya. Iya, bener. Nah, Mang, oke, pas pertama kali tiba-tiba diikat, tiba-tiba pakaian dengan aksesorisna gitu. Nah, awalna teh eta teh jeung saha jeung kumaha eta teh mimitina tiba-tiba pan beureun awal nasi goreng tiba-tiba moal bisa ujung-ujung Nah, bisa pakai ikat gitu. bener. Kumaha tah eta? Jadi hari awal mah kieu abdi teh nya geuning sok dadamelan abdi mah nya. Dadamelan. Ini ada damelan ada modelan saperlu sangge lepisnya, ngecek orang ayeuna mas lepis. Kareurin geuning. Nah, gog arareungap, ek tuak ek arareungap, arangkep pan kieu teh hararese. Nyobaan abdi teh make pangsi, ih geuning geunahun teh abdi teh nya. Bebas geuning, ngadengkak teu paur soe. Tataekan hararampang. Awalna mah tidinya abdi teh. Ku geunah teh nih. Gitu. Nyaman lah. Nyaman we. Kedik. Beki resep tak kana pangsi teh. Karena pangsi Berarti teh. pangsi heula pintu gerbang teh untuk Pangsi penggunaan pagawean. Nuhun, eta heula awal. Terus tinggal ikat, geuning kapungkur rada gondrong, anu teh rambai ka dieu juga bubuluan gitulah, rambai. Iket lah. Pakai sal awal, pakai sal naon bisa. Juga tur bisa sangu nih Ampura tapi imah. Setelah iket, ini empan nyaman. Teu ribet, teu ting ariwi. Dipakailah ikat. Gitu. Oh, gitu nyawanya. Gitu. Iya geuningan di siap tamu. Ai satereh geuningan nya wedang. Oh iya. Alhamdulillah hatur nuhun. Si Ayu suranya aslina. Luragung lah. Oh, Luragung. Oh, ingan. Nepangkeunna atuh ulang Luragung ieu. Saha ngawasta teh? Abdi Patur. Batur. Bapak Batur. Patur. Batur. Oh, anak Batur. Atur nuhun Mang Siap. bari kalandi. Mangga, lajang. Duh, ya luar biasanya. Kopi Sok hau. ngopi lah, Mang, ngopi lah. Nuhun siap Kopi, aman. kopi. Aduk-aduk lah gitu. Ieu mah hanas. Panas. Tah, barea tinggal di ieu nya, ieu wedang jahe ieu teh kopi hau. Aduh, mangga. Tuh di Anu dieu mah bade teh nongkrong. kopi ngambangnya. Nah, can nampar eta teh. Oh, acan. Iya teh kopi tubruk teh ya. Di mana Mang? Bae teu, Mang. Moal. Oh, moal. Sugan teh. Kopi bahe di Oh, Eta di Karangsari. Karangsari. Di Kuningan, Gunung Ciremay atuh. Ciremay atuh. Tah ieu wedang jahe, jahena di Kuningan ieu Di teh. Kuningan. Di Pasar Kepuh ieu teh Kuningan. nami kopina teh naon ieu teh? Ieu teh namina kopi Jenisna teh? robusta. Oh, robusta. Khas Khas Kuningan Khas berarti. Kuningan, oge khas Ciremay, jeung aya di Kopi Hau. Ade. Gitu. Menemani perjalanan Kopi Hau teh anjing. Bener. Bila hoyong aya kopi atahna nya Mang nek. Aya. Komplit Ayo pokona di beli masa aya. sayangnya. Ayogi kopi atahna. Terus bilih bade nyicikan heula ye kopi hawu gitu nya nu di kopi tubruk teh caina langsung nah dina hawunya. Laras pisan kitu. Tah istimewana kopi hawu teh kieu. Oh, karena lah. Gitu tah. Mang tadi teh duk di mana ngobrol teh nya. Ikat tadi Oh, teh. kaikatnya. Tah tas diikat merenya tah tiba-tiba meureun loba lah babaturan balad-balad diarikeun gitu. Mun parendak Parendak, hiji Mariung. Jadi we lobaan. Dewe seurang. Eta. Alhamdulillah. Nah, tapi kungsi meureun ka kota teh tadi teh cenah Fungsi kana nasgor, kana nasgor, kana icalan rokok, celan rokok, kana ngamen, Ngamen. kana nato. nato, Teu nya oge. Eta mah rada ditut tah. Eta mah rada Eta mah tadi pekerjaan pokona mah rahasia. coretan we coret. Coret eta mah coret ulah. Le, kan itu mah pekerjaan sampingan, Ya. pekerjaan selewengan gitu. Laras ulah eta mah. Eta mah ieu pekerjaan ngecot. Oh berarti kungsi nato mang gitu. Nya karena Berkesenian. seniman. Seni. Mang Meong mah seniman oge cenah nya. Mang Meong teh tah sok kana musik oge tekan. Cenah Mang Meong teh oge seniman ieu Mang sok ngadamelan kerajinan. Oh iya teh. Heeh, karya nang loba. Kami kesel. Tambi Kami kesel. Kami ngahulang bener. Nya Mang larusnya. Laras, alhamdulillah. Damelan naon eta teh Mang? Aksesoris. Oh, aksesoris. Naon we abi mah aksesoris. Kadang ngawis. Bedog teh coplok. Kadangna ngadamel dadang bedog gitu we. Pokona mah mak kipernya segala di Oh, segala dilabrak moda mah. aksesoris teh leuwih ieu kana naon Mang? Aksesoris segala kumaha teh kitu. Macam-macam rupi-rupi. Gelang ya kalung, Hmm. rupi-rupi. Aya karya aya nu dicandak.
Paling ieu nu nempel tah. Oh, Kami can nu karya mah di rumah mah seueur. 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 oh itu tinggali aya ieu non aya kujang segala tina Ieu teh kainya. tina kai naon ieu teh? Ieu teh gala asem. Oh, gala asem. Gala asem. Ieu tilu jenis ieu teh gala asem aya, Mm. kamuning aya, Mm. secang aya, batok kalapa aya, awi aya, Heeh. kayu aya, seueur di bokana mah muncang Paku aya, aya, paku. paku aya di lebet. Oh, Ya, ieu naon ieu. Mana Iya. eta teh muncang. muncang. Lain segala rupa aya segala material juga. Susukana anu nawisnya urang teh. Bener ya. Urang teh mah geuning rame eta herang kitu ningali enggak. Sabaraha ieu kan. 250 Karena waktu di bae pan urang teh. Ayo waktu na cocok mama enggak Emang enggak udah urang teh segala ge kahirupan depan puguh waktuna. Bener, kudu jelas waktu na teh gini kan. Eta eta laras. Segala ini. Sok Ya, dilihat lah. Siap aman. Ada sadap kieu udang jahe di cuaca anu ayeuna teh keur usum tiris di Kuningan teh. Sum hujan, sum Usum tiri. hujan, usum tiris gitunya. Jeung deui mang aya kieu. Kumaha? Mijahkeun. Mijahkeun. Mijahkeun naon lauk? Teu loba nu kawin aing konten. Asa enggak, lain nggak unggah poe nya. Bener, keur marek deket ke puasa Tah, mah eta. eta meh lebaran teh geus Sugan keluar. sugan teh mijahkeun dengan lauk hungkul. Aya usumna manusia we. Jamongna aya. Sok teu kalalat tidak kami mah Aduh, aing. Mang Meong aya spesifikasi khusus teh misalkan dina aksesoris gitu. Ah urang mah ngadamalna kebiasaan ngadamal ieu gitu naon teh. Pami kalung. Heeh. Pami kalung mah lebih senang nama karena ukiran. Ukir. Kayu muhun kayu. Cenah kayu. Jenis nama naon wae, yang penting asal barangna teuas gitu, kayuna teuas gitu. Jadi kan hasilna oge bagus gitu. Bener. Contohna ieu meureunnya eta Tah, ieu eta siga mun- sihung naon, Mang? Tah ieu teh kayu sono keling. Oh, sono keling. Ieu mah tanpa dipoles, tanpa diwarna, kieu geus ayana. Tahu jeratna mun warna alam teh ani. Aya filosofian teh Mang eta dinu selalu ngadamal Maksudna naon. naon? gitu. Teu aya. Di sini aya filosofi lamun misalkan make ieu kalung naon eta teh? Siung. Sihung misalkan Teu gitu. aya. Teu aya pada Teu aya. resep nya. Muhun. Ningali bentuk kayu ya posisi ieu misalkan Jadi pami ieu. dijadikan ieu moal cekap ieu. Oh ieu mah cekapna kangge ieu gitu. Gitu. Soalnya teh aya kan misalkan abi mah ngadamel naon cenah? Kujang. Gitu misalkan nah sih bet ngadamel kujang tah Oh, gitu. henteu. Tak Abi bisa mah. aya filosofina atau Misalkan karena emang ciri khas Sunda misalkan gitunya badanna eta didamel. Nya lebih kadinya pami kujang mah. Pami kujang mah lebih kadinya. Nah, menarik nama ieu teh, Kang. Posisina Mang Meong teh. Tadi bahasana pernah nato gitu. Nya. Nah, di mana eta teh? Di rumah. Oh, di rumah. keliling, pernah kantos di pasar malam. Tahun sabar eta tato keliling, tato. Itu maksudnya panggilan ke mana, panggilan ke mana gitu. Oh, gitu. Freelance. Biasa. Chatting. Chatting. Amang di mana? Di Iya. jasa itu. Itu yang panggambarkeun gitu. Hayang digambar ieu cenah yang coretan. Mangga lajeng gitu. Aya nu stensil, aya nu abstrak, saya otak, aya. Eta perbedaan aku mah teh. Pami style mah nurutan gambar. Oh, jadi ieu ngalik ieu. Nu abstrak kan mah cetak heula. Cetak kan aya garis tah. Ya. Bedi gambar. dua Pami digambar. abstrak mah saya aya imajinasi gitu. Oh, gitu nya Mang. Nuhun. Oh, berarti aya dua bagian Dua bagian. posisi ramun rek nato teh. Nuhun. Aya nu abstrak, oge anu ngikuti gambar eta. Stensil. Stensil. Berarti iyalah mun urang mah pesenan mang hayang misalkan gitu. Mang bisa tuh gambar Garuda. Nah, Gitu. Padahal gitu. biasa. Teh berarti dicetak. Dicetak Tah lamun abstrak langsung. Nya sakaingat Sakaingat, wae. abstrak Gambaran mah abstrak Garuda, ngaranna ge. jadi perasaan yang dituangkan Nah. mungkinnya. Benar. Terus bisa nanti. Menarik. Biasa geuning segala bisa mah. Ya kumaha tuh dah. Duka tah. Bangunan ongkoh cenah. Oh, alhamdulillah. Itu terakhir teh ngebangun menara Pisa. Eta teh karya ya tanda tangan. Oh, nama tangan dihanap teh. Benar ada dengdek gitu tuh. Kapan urang nakar dengdek Keren deh kali itu teh nyeuna. di doping teh amun budak ayeuna mah nih. Bener. Tapi harus sok kana ngebangun segala macam karena udah
Pos salila anu berhubungan dengan kegiatan seni sebenarnya mah. Itu anu sifatna barang jieun, sigana teh mang meong musagala di jieun. Gitu. Jadi hari inti mah Rabi mah kararesel geuningan. Pami cicing teh jenuh. Itu. Komo lamun wengi di rumah bahan teu aya. Sare teu tiasa siang-siang kan. Lupatnya barang damel gitu. Itu emang ieu teh rek naros sila. Posisi geus berkeluarga kan? Atuh atos. Satu banyak kawas gitu berkeluarga. Kan tadi tanya kesel atuh kumaha atawa Henteu we pokona mah karasel. ngalondre gitu. Kali ulang ngalon teh bahaya. Moal dong. Moal. Itu karasol we, ieu nunan ieu nya. Karasel gitu abi mah karasel pargal deui tangan pamit teh ieu teh tegara rak teh gitu. Dada sare ge bergawe. Kieu teh keur gawe. Udang teh jadi geuning. Oke itu. Menarik. Nah, gitu. Nah, bisa nato teh eta belajarna di mana, Mang? Nah, kumaha nya teu diajar abi mah. Ningalikeun berarti. Nya uji cobana habis nyalira gitu. Oh, kana leungeun sorangan. Muhun abi mah. Gitu. Karya pertama Pertama nu mana berarti? Ingat kan itu? Pertama, terus dihapus. Kapungkur di dieu. Tadi hapus aya keneh. Paling satacan ieu. Dihapus heula. Oh. Gitu. Kan ada zaman lain mah geuningan di emina teh gasarnya. Ya. Ada kapur mah tah acan aya lah sareng Di teh. kumaha tah Ku hapus? cai susu. Saya nenen. Cai susu. Muhun cai susu kan. Ku cai susu. Cai susu Jadi- ibu. Iya, nu pertama hamil ya. Heeh. Tapi sing Kerek moal apa? naon ieu. Moal aman. Ilmu. Jadi anu hamil pertama Heeh. kan pamitos tujuh dapat sasi kan soalnya cenenen nu herang teh nih. Oh, Nah eta digambar gini seperti cinta di angin tinta. Tapi itu sekali proses emang. Orang kerek apa sih? Wah, Bisa pakai cai susu atau? Ya, berarti cai susu anu herang keneh. nah, jadi fungsinya ngeleburkeun tinta. Pan getih eta teh. Pan getih eta teh. Jadi ngelebur tinta, limpah tinta teh ya jadi cair, jadi nyebal, jadi Tah ayeuna mah warga jadi kakak warga saya teh RT di lembur teh nya PRW aya PRW. lain ngarawu ayeuna mah rada rame. Soalnya orang posisinya di sisi jalan, Bang. Nah. Gitu bener di sisi jalan nih mah gitu nya. Jadi oke, Deket kayu lah. ieu salah satu nuansa anu memang Heeh. si kopi hawu ieu teh nya berbaur teh jeung masyarakat. Atunya eta. Dah, atuh, dah. Atunya urang teh deukeut. Bener, dekat jeung masyarakat lah gitu. Nah, tapi kungsi biasa aja susu. Atuh teu da eta mah. Curiga nama. Itu kan Aku kira pamajikan batur. Oh. Di asaan. Oh, ilah, sugan teh make susu pamajikan sorangan. Saat asa nikah eta mah. oh santai nikah. Oke lah. Ayo jadi ngaulang. Can nikah. Kan ayeuna eci susuan teh boga budak. Jadi pamajikan rerencangan Oh, sugan Gitu, aduh. Terangkeun bisi. Pan ada urang bisi, urang tentunya. lur hampura urang buka pangabutuh euy. Naon teh pamajikan sorangan kumaha? Menta susu. Eta kabayang. Tapi teu ditongolkeun omat teu. Mah teh jeung eta urusan jeung suamina gitu nya. Tapi mah periodena ge caina ini. Ilmu eta mah Bisa ngapus. Jarang-jarang nu terang. Luar biasanya. Jarang-jarang terang. Aya nu terang mungkin tapi teu umum. Nah, berpikirna kumaha mang pas palebah pertama kali rek nato teh aning. Jadi kumahanya jigana lamun Di dia halus ya. geuning ku pulpen ye awalna. Oh, awalna teh. Kakesangan depan leungit. Heeh. Benar. Geuning leungit wae gambar teh saus-aus canggel-canggel gambar leungit ya. Nah, jadikeun we sugan. Da dulu mah masih kana ku jarum talian geuningan. Jarum kalian kumaha? Jarum teh tilu ieu hiji jarum kaput teh talian ku benang. Benang. Tintaan cocogan kecrok papunggur mah. Tintana oke naon mah? Tintana tinta Tinta pulpen tinta eta. pulpen. Oh, Kapungkur mah. Heeh. Kapungkur mah aya tinta komputer rotring namina. Tapi awalnya ge rotring. Adik-adik mah tos zaman tos ieu tintana Loba nya. Kalau kan aya tato teh kudu sterilnya mah. steril, jarum baru, naon baru, ada kedua kada baru. Nah, tah eta memang jarum anyar. Baru, Oh, baru. bising gitu. Bising. Kan banyak makeur ngajahit. Nah, gitu. Jarum teh jarum apal teh nu badak nu jang nuaring teh. Waduh. Meureun bodol kulit kuring. Bisi gitu eta. Henteu amang henteu. Perjalanan
perjalanan. Nanti dia teh kungsi tak terus pertama kali teh kabelilah si alat-alat atau ieu teh. Pan kumpul da aya kahayang. Ya, Aya nu jadi kambing percobaan. kambing percobaan teh. Mang cenah geuning eta asli atuh. Geuning cenah asli euy. Nya erek digambar, erek cenah gambar naon? Euy hayang gambar ieu siap gambar aku pulpen. Da awal teh ada Penasaran teh. bisa kan. Jadilah digambar manehna. Mang cenah geuning ngan sawarna, pan warnana. Jadi hideung-hideung. Gebleng. Da urang ge baheula mah ditato di dieu teh kalau Naon tuh? Nah, lah kita. Cai susu deui bae. lain orang baheula di dieu tato naga. Naga apa tuh naga? Apa? Nah, Eueuh, ka mana? geus diusir ku urang. Bahaya, dia manuk. Heeh. Anu geureuhkeun hibar. Abi mah keuyeub di dieu. Keuyeub. Abi kirian wongi-wongi amangan lain amangan ngalagung ka sawah. Di jaman tujuh naon nuju ngobot di alat. Eta jamak kurang kumaha. Abi siga nu seueuh geura eta keuyeub di alat. Astagfirullah jelema Gusti. Oh iya. Aing dicomot. Anjir dicomot. Eta mah keuyeubna teh keur tambah-tambah. Da ampun jelema. Lupa-lupa bae nya. Teh nurun pentil. Kaluhureun atuh. Ieu mah maksudna kumaha naga hiber, manuk hiber, abi mah dialak gunung ngopor. Di alam Gila-gila teh. sejarah. Jiga nu seueuh pokona mah abi teh. Tahu sih kan karena tato emangnya Mun. terakhir henteu nato deui teh irah eta teh. Atau enak masih kan ya? Atau masih kan? Tos henteu ayeuna mah Terus henteu. murang kali. Oh, aya sejarahna eureun. Aya sejarahna murang kali nu ageung. Pamaget tampi istri. gitu. Istri awalna eureun. Ya tos balik lah, tos Terus ngerti lah. ngerti, tos ayeuna teh tos berarti kelas 3 SMA. Nanya lah ka abi teh, Bapak pamit teh damel di studio tato wios teh. Wios sok teu naon. Kalau resanya meureun nurunnya. Ada lumayan oke gambarna. Resep surat coret resepnya harus bagus lah gitu. Abi teh, ieu teh nanya bener apa nyaram halus teh aning digambar lamun geus masuk ka studio tato pasti minta digambar sok wios kana naon teh laras Pak laras kan Bapak seueur cenah kenalan lain misalkan anu garadus di dieu mangnya siap Kayak didaftarkeun lah kela dicarioskeun gitu abi teh gambar teh da iman nyaram sa abi teh nyaram abi hoyong digambar ka murang kali teh izin ya teh apa yang digambarnya hiji deui di dieu bunga terong 2 jangaran barudak halus awalna mah sok Pak gambar ke halus Ya. pokoknya mah ngagambar kagok ka halus tapi teteh yang digambar di dieu na tanggong leutik ieu geus nyaram dewa eureun we eleh budak mah sagala Sebenarnya aduh jadi eleh Saking punya saking kunya jiga nama mana ditato pe bung kenal Jadi fungsi ya. lain orang boga duit 10 juta katanya ke kurang dibikin ke maneh maneh kurang pang ditatokeun arek Dahek sok aya 10 juta. bener ya orang tatona leutik di dieu tah Ulah atuh ada dinya. leutik tapi satitik gitu satitik Naon itu teh? hah gambar kanyut ngan buluna ka dieu tah buluna awak-awak arek bising arek tadi geus dia 10 juta mana akaran ini akarna loba dia nya leutik ngan buluna ka dieu teh kabayang teh nya Iya kungsi aya dongeng tato oge Bang. Di teh. coba Di Bandung hari teh dulu nya. Ayalah jeung salah satu pun guru baik di tato eta teh. nya Sami di dia bunga terong, Ngan abi teh hoyong aya kujang. Di palihan dia ya. Geuning baheula mah dicetak lah kuno warna biru naon eta. stensil namanya eta teh Geus dicetak kitu teh di dia terus aya gitu terus aya. Lah kan abi notabene lulusana pondok ya. Nah, lulusana pondok jas ka ditu. Sok si kan mesin teh terus dicepeng kieu. Iya. Si mesin terus dirupan berarti entos terus dirupan. Berupi cenah mah tinggal goler lah. Kan Ari Abi mah nyebut kanupun guru teh akang, pun guru nu di lembur ya guru ngaji gitu. Iya mau carekan ku akang diingetan coba. Aku teh jadi. Teh jadi. gara-gara nyebat akang teh Aduh, jadi mikirnya tuh kemana karep gitu. Aing sin teh dianggap murid deui gitu. da kadang enggak usah be kieu naros misalkan ieu akang ieu
Mang abi nu pangdatokeun abi sok nado nya. di awalna kan jakal moal Benar. Ya, karena gitu nya seumur hidupnya. nya seumur hirup kan jakal moal mang serius nyiapkeun tos siap sadaya teh tinta tos di Tuang-tuang ke. tuang geus tos dirupan moal hanjakal Sababaraha kali eta tadi? 3 kali biasana abi mun ka 3 kali dar geus mang gas moal hanjakal das itu soalnya sok bisi geuning Nya. ya mamahnya sok aya aing hanjakal tuh digambar aing gawe hese Iya. mah gawe mah lain ku gambar Benar aja. tina abi ge geuning damel anggar Isi hirup keneh nya. Orangnya aya cerita. Kumaha? Tato teh nya aya babaturan ngaranna Mang Yoyo. Nya. Mang Yoyo apal di Apal, Luwu. iya. Eta tatoan eta teh. Oh, eta Gitu ge. Di dieu gambar mau. Gitu. Ari baheura mah meureun keur ngoranya, mau teh katingalna gagah. Di dieu teh eta ayeuna da geus rada pewat meureun. Eta mau rada nyengsol gitu. Iya mah serius teman tuh percaya tinggal sok Jadi tadi na ayo gagah hayang teh. ngali maung gitu. Tadi tinggalkeun gambar mau. jadi tadina gagah urang nepet jadi panyun kieu Gitu. Soalnya ya gitu nah. Gitu kan. ulah mun dia gambar satuan sabarna mah bisi kitu teh anjing geus kolot lagi ini teh gagal deui ampun pokona mah saliweura da Nah, sampai yakin Mang Meong ditatoi awak-awak pinuh gitunya ya. Sampai ku yakin gitu nah. Palang gitu. Tah eta kumaha cara nguatkeun mental urang terus dipixkeun bae ditato lah. Gitu. jadi kumahanya ada ya geuningan ka dieu nya intina mah urang mah boga rasa boga feeling gambar ieu urang mau hanjakal ieu dari bagi abi mah teh aya rasa hanjakal geuning naon bae ge Oh, dar kalakunan nya geus saguluyur nah. saguluyurna we eueuh ngarasa hanjakal aing baheula kalewat ka dieu teu abi mah Iya, iya. mereka itu ada zaman pan geuningan mun cekolot mah geuning paribasa kieu nya zaman mah lamun RKB kasarna kudu disaka heula Oh. teu mungkin langsung KB jadi nunggu kalewat mah nya geus we ulah dihanjakal ulah disesali nya emang pasti ya Iya, bener. Ya, soalnya Gitu. cenah ajak nu pernahnya di tato, abi teh acan fungsi di tato mah. Jadi lamun tos sakali teh sok nagihnya Mang. nah eta leres Oh, jadi siga aya nu umahnya namina teh sindrom naonnya namina teh pokona mah ketergantungan lah kurang tah sedih, da kurang we da kurang Pinuh we ke sawah lah. Gitu. tapi abdi pernah ya kisah abdi digambar sampai ka si Umi nangis gitu Si Umi Salaman. teh? nangis ibu da abdi digambar payun si ibu pangkareun si ibu dipengkar nu jeung ngali TV bari ngagambar bari ngali TV iklan gambar main film kieu deh husuna film gitu ibu tanpa sadar ngali sumi seri dan minoge kolotnya nyangka budak anaonan leungeun bisa alus-alus di kotoran kan ngaranna ge kolot kerasananya ayeuna abdi tos eueuh urang kali Bener. oh bener kolot aing teh kitu teh deudeu ka urang teu sapati-pati saukur seri teu sapati-pati saukur ngahanjakal Ya soalnya kan bisa dihapus. Benar gitunya Mang. Tadi kan bisa pakai susu teh. bisa Gitu. Kayaknya Kan- bisa kulasarnya ini mah. Ayeuna Oh, laser laser. gitu. Kan anggar menjadi rusaknya aya tapakan Aya tapakan lah nya. Gitu. Tapi da teu naon seni. Bener, seni. Disclaimer bahwa sana tato bukan berarti buruk man. Nya atuh. atau bukan kriminal Jalmi anu teu bertato korupsi. Loba bisa. seueur seueur Lain kriminal tato Lain kriminal. bahkan di Kriminal. saparo orang-orang Indonesia di Palihan Wetan entah itu di Dayak Kalimantan Budaya. jadi budaya. budaya Terus. Gitu. emang nu korupsi lain jama pos arurang Kumaha tah? pan aruh tatoan nu tatawan aya nu korupsi da nu jadi pejabat mah tatoan apanan Dahnya apalahnya tapi dah Kan memang studio tato. nah gambar Ya. Kan tadi geus ngomong 10 juta. jadikeun pokona mah nya dadah tadi teh kan Beluna ka dieu. gitu Aduh, Gusti aduh, Mang duh. Nah, tapi memang orang menarik di tato teh kapeung mah nya abis sok ningali sok karada kabita gitu da kusabab seni teh ya jeung ditinggali teh. Ya. Ih gambarna sararae gitu. Jeung deui naon namina teh aya filosofi seseorang anu memang diabadikeun dina nah tato. eta seueur Gitu. seueur Tapi da ayeuna mah aya non
tato temporari. temporari. Bisa Lah, bisa itu- arek Tapi dulu oge aya temporari. Oh, aya temporari. Oh, aya. Kami kan temporari mah berjangka ya nih. Heeh. Saminggu, 2 minggu Nah. gitu. Tetap leungit. Ya, abdi aya nu temporari seumur hidup. Bung si gambar kayu di bae. Itu jeplok. Ai buluna sawak-awak. Sanes eta mah jeplok setrika. Seumur hidup. Bisa. Setrika jeung di gambar di tinu mesinnya Suzuki di kena knalpot. Ya bener. Gitu. Nah, Perjalanan Mang Meong. Nah, oke lah beres beren kana nato teh aku sambut tadi murang kali teh nya tuluy karena karya-karya ieu teh emang Ya. tadi Aksesoris. kesenian aksesoris. Jadi memang si leungeunna teh Ya. bung cicing ya. Bung cicing. Nah, eta teh. Jadi resep usak-usik Heeh. gitu. Jeung dia mungkin kieu naon aya sapali anu nyarioskeun bahwasana ari orang anu kreatif mah sok mud-mudan geuning. Nah, leres eta teh. Nya, Leres eta teh. mudah leres. misalnya kieu. Orang rek ngagambar. Ngagambar. Ari teu mun mah dipaksakeun teh. Nya eta teh sok tara geus. Oh, gitu. Bener. Emang leres Ya, eta gitu, ya. leres. Bisi ngadamal naon oge ketemu mah ieu. Awalna mood ieu. Ya. Wih gambar ieu. Ek nyeun ieu. Heeh. Tiba-tiba hoream. Hoream. Nggak goler. Tinggalkeun we kek. Iraha deui buat Nungguan mood deuna teh gitu. Maka Kadang diteruskeun nya arek nyeun naon kana teh? Arek nyeun maung nya jadi ucing. Jadi meong gitu. Bang Meong Leres. Nah, eta cenah orang kunaon cenah salah satu alasanna orang seniman lukis marahal teh nunggu moodna. Nah, eta leres. Da kusabab hayang sempurna teh aning. Di Jadi lukisan eta. jadi dipaksakeun. Heeh. Ngan teu sesuai ekspektasi. Nah, Yang rasana teu nepi. Nah, rasana teu nepi teh ya. kan aya paribasa rasaan dituangkeun kana gambar, Nah, eta. anu dituangkeun kana nari, kana lagu gitu. Wah, dinya sepatu udah tegagar ya punya Aduh. sepatu udah ngeureum aya Rokok aing. Kudu ongkos. gitu intina mah. Menariknya ternyata Tapi ayeuna masih kena ngicalan. Mang, icalan Masih. aksesoris itu masih. Masih. Oh, masih. Tapi sok di mana ngicalanna teh? Abi mah kadang-kadang sok di-upload teh geuning daena mah seueur media sosial ya. bener. Ente di-uploadkeun, enggak beres kadang di-uploadkeun, sok aya we teu nyangsang teh. Anu Alhamdulillah. kahipnotis teh muhun gitu kan. Oh, dihipnotis dan Geuning eta rada ieu bahanna naon? Kayu anu atuh ku abdi cenah di maharan. Oh, mangga. nya lumayan. Aya we geuning. Jadi gitu, jalan cenah. rezeki. Bener. Uhum. Oke aya paribahasa. Aya rezeki mah kumaha ti urang cenah nya. Ah. Urang madaekan, Ya. pasti rezeki. Bener eta teh. Bener eta kadinya Bener. luar biasa. Cek kolot baheula mah pada basa kieu, ulah eleh ku hayam. Hayam mi kokoreh ngeudahar. Pokoknya jelema anu mulia teh kokoreh. Gitu. Ngan ulah Kudu siga ya, ayam meureun tah, nanya. ulah siga ayam. Korecok. Korecok. We nya. Dia udah ada di pakarangan batur. Palaur ya. Jadi ayam teh kade ulah dikenjarkeun. Bener. Biasanya ada bulan puasa makan buah-buahan gini, bari Nah, lewat. tahu, Rokok-rokok rambutan Kealaman. Kesan heula jang buka. Ya, eta. Bulan puasanya. Bener. Mugia sadayana didugikeun ka Amin. padangannya. Amin. Amin. Sararehat lah nya. Amin. Oke keluarga ngarawu ya, keluarga ngarawu ya. Di lobaan mudah-mudahannya urang sadayana tiasa melaksanakan ibadah non Ramadan puasa gitu saumnya. Ada rusuh. Heeh. Ada rusuh pokoknya mah. Bagi yang melaksanakan. Bagi yang melaksanakan gitu. Anu henteu mangga. Pokoknya ulah nyalampur ka imah aing. Ya pokoknya mah gitulah. Pokoknya mah lamun bulan puasa mah gas teh kudu cabutan. Bener. Wah bener. Atuh Beureun tadi we. isu ge mang yo. Nya tiba-tiba ini kurutak karatak saha. Ayahnya nu kitu aya. Ternyata tim kreatif ngarawu mang. Makhluk kata teh. Heeh. Akbar aing teh keur mararadang. Sejenis Jerry lain. Bukan. Sejenis Jerry. Aing teh waduh ternyata ngikut makan dia. Oh ceng teh duh karunya mengbak yatim. Duh. Keun atunya. Urang teh da naon deui atuh da. Nu penting mah urangna aya rezekina. Amin. Keun we teh naon. Ya, teras di rezekianahnya lu sadayana. Amin. Gitu. Tah Mang Meong aya nu bade didugikeun di satu acan di pungkas obrolan nu ayeuna margi da waktos teh geuning nya urang teh kabatas waktos ari ngobrol mah panjang Panjang. lagi ngobrol meureun kitu kan
dina sesi ayeuna mah sok kabatas ku waktu teh Mohon gitu jang kaula muda lahnya khususna nu ngaraten nu ngabudaya gitu barangkali ada pesan kumaha dina ngajaga budaya atau apapun itulah mangga Nah, gitu. kumaha Mang? Jadi menurut abi mah kieu ieu mah disebutkeun teteling mangga nya disebutkeun ieu mah awang kong we nya gitu. Jadi kangge muda-mudi mah ulah sieun ningali hasil goreng gitu. Berkreasi lah. Tuangkeun dina hal naon we. Ya. Dina kayu, dina gambar, terus ulah lulusan batur. Bener. Jadilah diri sendiri intina mah gitu. Hebat. Itu bener Kudu nya. kitu atuh da. Tepuk tangan dulu dong. Ah, eta. Allah benar sepakat urang Abi kala anane sini. Bener. hebat. Terus aya deui Mang naon kana budaya ieu Sunda khususna. Budaya naon nya atuh? Budaya dahar gitu. Budaya ngopi. Mata karena kebudayaan tak. Jadi karena kebudayaan mah kumaha hanya gitu. Jadi intinya mah kieu karena kebudayaan mah. Da urang teh hirup ayeuna teh satatan urang hirup ayeuna nu hirup leuwih teh heula teh urang. Heeh. Naon kebiasaan zaman baheula diturut ku urang ayeuna. Kitu intina mah abi. Kadinya we langkung kadinya. Ya intinya ngajaganya Ngajaga. orangnya khususnya budaya Melestarikan. Sunda. Jadi balik deui nemun teu ku urang kusaha deui. Tah eta lamun teu ayeuna rek iraha deui. Nah, pokoknya ku meong. Meong dewa. Meong dewa. Meong hampura. Jadi kan abi masuk dendam ari ka meong teh. Kumaha tah? Mata abi mau meninggal meong dian gitu. Meong atuh. Sekali ewang. Ini udah dian tapi mah. Udah sekali ewang dendam teh anjing dendam bara gini. Aduh. Yang intinya mah ka dulur ngarawu sadayana ulah hilap. Lamun aya lauk kudu disalamatkeun dalam air yang jantan cai teh nya. Karunya bilih cangkeuleun. Jadi sangkeun. Tilelep we nya. Jabat teh sare-sare. Oge nya. Atuh harita mah demo. Nah, teh Kasur waraseu. Papan hujan wae. Moe enak kumaha jero cai. Kasur meo, kasur sih. Itu sare-sare Kasur. geura. Jadi disalamatkeun di urang. Bener. Di balong teloba kasur. Gusti. Atur nuhun Mang Meong. Sabi-sabi. Hatur nuhun tah eta kitu barudaknya. Baraya-baraya ngarawu ka dulur-dulur ngarawu aya salah satu tadi saur Mang Meong nanya lamun teu ku urang rek usaha harus menjadi diri sendiri. Bener. Nu boga diri sendiri eta teh ngabogaan jati diri. Si jati diri eta teh pasti ngabogaan harga diri. Gitu. Atur nuhun, abdi pamit. Cag sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.